Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Sholatan taftahli biha babari wa taisir wa taglu biha ani babasari wa ta'sir wa takunuri biha wa liyawan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir la haula wa la quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya, mudah-mudahan urang kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang sareng dicukupkeun sagala kabutuhan urang. Dina dinten ieu simkuring bade nyaritakeun rohna amal sareng karangkana amalnya. Ieu mah simkuring itung-itung bari diajarnya. Cek jalma anu bisa ngaji kieu cenah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawa'at ajanasul a'mali li tanawu'i waridatil ahwalil a'mal. Suarun apa imah suar wujuha wujudu siril ihlasi fiha. Tah cek jelema anu bisa ngaji lamun cerek bahasa urang nama kieu cenah. Aya sababaraha hiji macem ibadah anu asup kana hate urang masing-masing ari karangkana perbuatan anu nyata jeung anu jelas. Sedangkeun ari rohna amalnya eta ikhlas anu henteu katingali sabab ayana dina hate urang masing-masing ngan Allah Subhanahu wa taala anu nyahun. Aya anu bagus salatna, aya anu bagus puasana, aya anu bagus wiridna, aya anu bagus sedekahna, aya anu bagus maca Quran sareng anu tekun diajar ilmuna. Tah tidinya tergantung kana niatna urang masing-masing dina ngajalankeunana ikhlas sareng hatena, tergantung hate urang masing-masing. Ari lawana ikhlasnya eta ria sareng sombong. Anu bakal ngaruksakan amal ibadah sareng ngaruksak kana iman ke Allah Subhanahu wa taala. Sok sanajan urang paribasana dulu rajin urang isina ibadah naon bae, tapi lamun urang dina hate urang ngarasa boga pikiran urang ngarasa ria sareng urang hayang di alam ku batur hayang kadeuleu ku batur, tetep eta termasuk can aya rohna jangan aya karangkana doang. Eta tapi lamun urang dibarengan jeung ikhlas dina ngajalankeun ibadah naon bae ge eta termasuk geus aya rohna. Tapi lamun cenah urang teu ikhlas eta anu disebutkeun karangkana doang nya encan aya rohna. Tah sakitu bae dulu simkuring, bok bae simkuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.